Bah kumaha atuh urang balik deui da eueuh tukang ngaragajinan ge. Heeh, da geus kumaha eueuh jelema usah sahaya. Aing setengah jam aing da eueuh meureun pre ieu mah. Aya poe naon? Minggu. Oh, pantesan atuh nya heueuh. Lalebor poe Minggu mah. Balik wae engke deui ka dieu. Heeh, balik wae. Ada dulu atuh. Aya bensinan euy teh. Anu penting kudu dipake adik. Aing mah kumaha tuh. Si goblok teh ngiem teh di bensinan di kana mah. Bah, kan cek aing oge. Ditonggong aya teh di ditu jauh pisan aing. Aya pomini urang nya. Aya ditonggo kumaha urang ieu? Anjir. Waduh acan teh tadi stepnya euy. Coba nanjak. Dorong wae lah buat. Aing. Gobong teh. Motor ieu atuh salah lain nu ninja aing hajakal teh. Dorong atuh sing bener. Ya geus pake tenaga situ doyok. Kau lihat apa? Aduh, aing. Jangan atuh ngomong we benerkeun bisa loba jalma. Oh, motor di rem siapa teh? Hilaran rem. Dorong atuh. Oh iya gini dorong motor di rem atuh. No. Doyok atuh ieu nah berat-berat teh. Teh heula ku aing rem nya leuleus, heula cicing urang ngomong wae lah. Aing capek kieu aduh. Sarua aing capek cepatan madang. Oke, Mai. Bawa anu ninja kira. Mau motor ieu. Wih, tuh tinggal itu aki-aki awasan gangan ada dorong motor. Lari gak? Soalnya anak non itu coba bunga ini harus sakit tuh. Dorong atuh astagfirullahaladzim. Dorong aing teh. Capek mah doyok. Sarua aing mah teh rem aing nu keur dibawa di sana kuat. Mana kunon mah? Beak bensin jang. Taruh lagi gas. Jangan kan? Ai sia kakak bahina. Nyoba ke bensin sia teh. Digas we. Oh, tuh mah. Lah. Budak-budak sia. Kaing. Naon sia ke bel asli? Hah? Kamera budak? Wah. Sia Apa? Betul aing. Apa? Aji gak si manoyok asih. Kuwi sebelah ruku. Aing lah yang modal terkuat. Aing ge ada hak seblak, aji ada teh. Aing geula manoyok. Terkuat aing mah sumpah aing mah. Dia aing cacingnya geus hilang. Aing geula, aing terkuat kok aing kan. Aing. Cicing heula aing. Aduh. Bro. Bro mana? Aduh, siap budak. Boyok. Aduh. No. Jok. Kenalin teh. Ya bantuan nurunkeun ieu kehead. Bantuan nurunkeun ieu aya nyen gerasi. Hah? Bantuan nurunkeun ieu tah. Siap lah, Jok. Gaskeun. Oh aing kaceu heula nya. Hah? Bantuan nurunkeun ieu ame tereh anggeus aing kaceu heula. Yo ngomong bantuan gitu sia Teh teh. heula aing ngomong bet. Heuh nya. Oh si Oni. Mah itu dikuatkeun gitu panas ya. Ai kampe mah kumaha we atuh nya. Silih aya balat mah. Aduh, sugan we aing diberean da ku si doyok. Anjir lah. Anjing. Aneh aing si doyok. Nyeuna atawa iyang ieu teh. Anjing. Ada gabungnya. Nah sia kalau ditaikeun kan. Ti dieu ka dieu keun aduh aing sia. Ngomong anjing. Turunkeun ieu. Kabina teh sia. Tah, matake aing lieur aing ngomong jeung sia teh. Turunkeun anjing sia mah. Sia anu budak. Ya, ti dieu. Wah, siapa teh teh taikeun cenah. Turunkeun goblok. Taikeun tadi mah sama. Anjing. Sia. Ah, kieu mata hirup, mata korek. Sia. Sia anu goblok.
Cup. Guakeun bisi hujan manten. Kudu dikajalankeun kabeh teh dipat ayeuna mobilna. Oh, siap bos. Siap komandan. Yuk kajalan, enggak tonggo. Heuh katonggohkeun bantuan sok. Iksan, nah tuh maneh kalang ngorek we HP ket. Lain bantuan. Pan orang ke latihan, Pak. Latihan naon Iksan? Sia mah titah sote aing bantuan ngunjal kai ya. Latihan, Pak. Bisi orang isukan jadi bos, ieu orang ke latihan jadi mandor heula. Sia lo bahasan alasan ket kadieu ya. Bantuan kewat. Boh maneh mah eta wejik papayang inum ya, meuli cai. Oh, siapa tuh Pak jajan mah? Urang ge haus. Sia mau giliran kana jajan mah keher teh rieuh. Tah yo. Mana meuli naon? Pergi dong. Mana ucup? Tahu orang minuman we, Pak. Bebas. Ya tugas saya meuli kopi hidung 2. Nah, minuman we. Tinyu pira ku teh tinyu kopi sia teh. Meuli roti atuh naon we tah. Ya. Gegewatkeun mulang mentang bunga mengeng teh siapa diajak. Nunjal kai kelah ngorek HP. Awak we jangkung gede sia teh. Otak pere. Pak, kita buruhan. Sia mana naon teh kudu diburuhan we hiji geuat lah. Ih, bapak mah marah-marah wae. Bisi tere kolot. Ieu teh aya leuwihan eueuh nya. Santai lila-lila teh jejen. Nyawa atuh lila pisannya. Aduh, aing geus haus ieu meniasa kumaha. Si puya ngopi loh, geus ceket kieu ti korobang aduh. Saya nginum yuk. Keher mah di titah teh sok bungkang bengkeng pisannya saya pisan. Aduh, nah duit narana di mananya? Mah aing cerekan deui ku Bapak aing. Teu masalaheun. Lila pisan si kuriksan keher teh nya. Bang, bukan si Iksan datang, Bang. Tapi da lengoh, Bang. Teu mau naon? Namana Iksan minumana? Duh, apes Pak, duit naragag di mana? Aduh, maneh ai di titah teh sok tara bener pisan. Aing mah haus digarawe nanungguan sia mah. Ingat-ingat ai tadi keur kumaha maneh? Nah bisa ragrag gitu Iksan. Duh, kela Pak, kok inget-inget. Tadi teh dibere duitnya dihandap. Duit di luar teh mah taburu. Terus lempang goreng ngomong HP. Duit tadi selapkeun di dieu. Aduh, sia Iksan. Awak we sia teh jangkung gede-gede otak pre. Mesin dahar keur puasa ge da ai poho mah teu batal, Pak. Cek ajengan ge. Head sia gitu. Mang, nambah. Oh, siap, Riz. Nah, ulah lila, urang arek ka ditu ulah sakedeungnya. Ulah lila nambahna erek nang awe urang bisi ngamuk. Oh, Gris, hok. Ya. Geus lah. Oh, gampang ieu mah nu bocoran si kehet teh. Kurang angin hungkul. Si Aris kehet nyebut ulah lila teh unggulnya. Pak, minta duit. Jeung naon atuh duit deui can. Ulin. Ih, sia mah. Yo, bapak murid teh yang isi eta kacainya rek mandi heula. Oh, Tah ieu lam bisi aya Mang Aris. oh. Ieu Mang Aris teh pan erek nang awewena cenah motorna teh sade. 10.000 kitu bayarna. Heeh. Heuhnya, bapak kacai heula. Lila. Jir. Aing eka jalan ereking lah, mari jajan. Nah si Aris geus nyopot motor gitu ya teh si Iksan kemana nya si teh? Ayo, motor geus. Gih, ai sugan teh motor teh dibawa ku enteris. Napan tadi teh ditungguan ku anak urang euy. Ih, Mang Doyok mah kumaha? Urang leuwih telepon ku awewe. Yuk kumaha yuk. Alah, nah kemana si Iksan nya? Aing mah euy, aduh. Kelawang susul atuh kelawang susul Riz. Aing ka mana Mang Doyok? Aing ge yang budak ka girang misi pake ulin. Jap atuh lagi lu. Jap. Oh, dah. Yap. Mang Jack, ka mana? Kawan urusan. Anjir, manesan euy motorna alus. Oh, atuh. Aing dipamulikeun ku bapak aing. Ya pergi lu, Bah. Ayo. Ya. Bapak Iksan. Naik ke mana Iksan? Aik abu ka aing, ngajak jalan-jalan, ieu ke jalan motor anyar dipangmeulikeun ku bapakna cenah. Dan maneh Mang Doyok hebat euy bisa mangmeulikeun ieu motor anyar ke budak. Aku mah Iksan, pan motor batur si Aris kaya lagi pake. Kan bukana. Naon be? Nu si Aris keur nambal eta awewena. Ti tadi teh aku mah mana Iksan? Oh, si agul-agul barang batur sia teh.
Oh, ay sugan aing hoo dipagmulikeun ku pamanisan. Pan urang gayang RR King, Pak. Heuh, pan eta mah nu batur kehead pikeun.